Cek, asa mulus nama awak teh. Terek mulus kumaha da modalan. Resepnya ari loba duit mah bisa perawatan wae. Nya atuh, tibatan ngurusan hirup batur mah mending keneh nguruskeun awak. Heeh bener. Abg kabita ceuy, yang perawatan siga ece. Ulah kabita da moal mampu. Abdi mah perawatan ge nurutan salib TikTok anu mararaha. Ari jang ece mah tibatan dipake perawatan, ning keneh dibelikeun kana beas. Atuh dah hayang cu abg ngurus awak, keur mah hirup teripu. Awak itu kaurus tuh. Dan perawatan siga abdi mah mahal atuh. Cuma mending perawatan di imah we, tapi tong samarangan. Make body lotion anu murah, anu sok dijarwal dina TikTok. Nah, Kayak bisi iritasi. kayak naon atuh? Tah make ieu we, Scarlett AHA body serum. Yeuh. Oh iya mah apal atuh ci abi oge. Iya mah body serum keur piranya. Matak nyeun kulitnya halus, cerah, jeung dia bisa dipakai yang eksfoliasi. Heeh, hadi ngatanya ho. Nyaho atuh Scarlett mah. Abi ingkir meuli ah. Bahkan kege abi marek nyobaan ah perawatan mahal siga ece. Gampang perawatan nu mahal. Bayaran lah utang. Kata-kata hari ini. Ari kagorengan batur ulah sok diomong-omong. Nah, bisi kealaman. Kata-kata hari ini. Hirup mah ulah loba rerengan. Nah, dan ngatur mah Gusti lain sungut jelema. Kata-kata hari ini. Ari jadi awewe ulah siga meuli manggah. Nah, benang diasaan samemeh meuli. Kata-kata hari ini. Suara weletik. Aha. Ari ngomongkeun batur pang tarikna. Kata-kata hari ini. Ari hirup tong sok hayang kapuji ku batur. Da anger ditempok kuno ijedeun mah kagorenganana. Hirup mah kudu kumaha urang. Ari kumaha mandor mah proyek. Dek, mana suka tanya tara ku guru, cita-cita hayang jadi naon? Oh sok. Asa kamari nanyakeun teh. Terus mana ngajawab naon? Teu ngajawabna naon? Hor, cita-cita mana hayang jadi naon atuh? Ah, teu hayang jadi nanaon mah urang mah. Ari teu hayang jadi naon mah? Mau ngeuseul atuh tong sakola? Milu ngaramet ka ditu jeung mamang maneh. Hor, mama kitu. Ari geus keur naon sakola oge? Ari teu hayang jadi naon mah? Aja da oge di ieu mah. Kuda bu guru mah ngomong lagi gitu geuning. Nah ngomong naon guru? Oh cenah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Yo, eta teh motivasi. Sangkan maneh gableng cita-cita anu luhur. Teu salah guru mah. Nyata embung mah luhur-luhur teuing teh. Naha? Sieun labu. Mak, dari jeung naon mak? Atuh ya jeung naonna sia teh? Jeung meh atuh ka ditu. Aing mah. Kiraku kan ini wae. Lain piraku sia, syukuran sakitu oge. Si kene diayakeun ku kolot. Coba kolot tara usaha aya nama. Terus pirang-pirang mesti kene bisa daang oge. Heeh. Wareg oge ningan. Dek, mana gawe ka Arab? Ah, embung mah. Terido aing mah kudu ka Arab. Maka saya tak terido. Dan mama nek gawe lain nek kulin. Maksudna teh urang mah teu tega, mak. Lamun emak jadi pembantu di Arab teh. Nah saha nu nek jadi pembantu? Nah, mana jadi naon atuh di Arab? Jadi artis. Ingin mau oskadon tadi caian. Cakep. Hirupna helon tapi teh sesuai jeung kaayaan. Melak sawit dari calana. Cakep. Hirupna elit, tapi hutangna di mana-mana. Meuli jobleg ka Cimande. Cakep. Hirup teu gableg tapi watek bumede. Meuli dawet jang dibikeun. Cakep. Sigana deket tapi ciri gorengkeun. Katugaran meuli walu. Cakep. Aya tanggal sawit arek dituar. Babaturan ngadadak teu wau. Cakep. Gara-gara nginjem duit teu dibayar. Aya karangan dina beungeut. Cakep. Meliketan bari balap. Cakep. Kana kagorengan teu weleh inget. Ari kana sametan osok hilap.
Mang Yana meuli oskadon. Cakep. Mang Usup meuli kentang. Cakep. Gayana meuni hedon. Cakep. Ari hirup loba hutang. Tisna kabegalan. Cakep. Moe kutang dina keran. Cakep. Statusna jalan-jalan. Cakep. Ari ditagih hutang hampuraan. Bayar. Teh Sapna ka Surabaya. Cakep. Kapanyaoyan jeung teh ijem. Cakep. Hirupna loba gaya. Cakep. Ari pagawean ngan unyem-inyem. Kudu isina tuh palongo. Meli lilin di tukang pangsit. Cakep. Meli sajadah di Maroke. Cakep. Kana ulin mani gesit. Cakep. Ari kana ibadah dingkengke. Salah. Ya. Cek, geura bayar atuh hutang teh. Ke atuh can aya ye nama. Tuh salakina ge teu gawe-gawe. Oh, tanya salah kieu teh. Nah, asa wau. Ya pastilah da teh mah urang dieu keneh. Tatangga abdi batur ulin keur leutik. Mun deukeut pisan menangkeun jodoh teh. Nyata. Bener cokolotnya jodoh masak jorok. Bener jorok. Siga jelemana jarorok. Jorok kumaha ya teh? Ah, jorok we. Blender abi nu sakitu herangna diinjem ku iceu mah jadi bulading. Hese atuh da ngumahna. Babari ngumah nu kitu mah. Tah, make ieu. Uniclean Kitchen Cleaner. Heuningnya babari. Ya heueuh lah babari. Dan nu hese mah mayar hutang. Deh, udang. Ari emak. Aya naon? Buru gara ka pasar. Rek naon ka pasar? Nyarek balanya atuh, mah nyarek nyapir. Balanja keur naon? Balanya keur nyuguhan pandek aya tamu. Rek aya saha ieu teh? Ah, tak kudu dua pertanyaan lah. Buru gara ka pasar. Gara kumaha tah adai. Sok baku dak mak mah itu tita teh sok kudu pukpek. Coba atuh lamun tarata teh peuting. Meureun urang ge bakal hudang isuk-isuk. Ieu mah kumaha? Mun didadakan pisan. Bacaan momoluk deui ti imah teh. Untung we urang masuk maka sosis kenjer sing lespot ka mana-mana. Komo keur kaayaan buburu kieu mah. Sosis kenjer teh bakal jadi sosis ngisi perut dina kaayaan KPP. Pokona ieu mah protein praktis yang bikin kenyang beneran. Jadi ulah tinggalin lamun rek ieu ditan teh. Oke, balanya sudah beres. Mari kita pulang karena Umi sudah nungguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli lila-lila teuing sama ka pasar oge. Oh, ratu udah macet mah teh. Coba ngantri di pasar na oge. Kamu udah tahu tamuna oge. Mana? Tuh,